Nah ieu aya pertarosan saurna kumaha cenah upami aya bangke sireum dina cai anu nuju dieueut atanapi dina katuangan anu nuju dituang. Apakah si cai sareng si katuangan eta teh janten haram atanapi henteu? Waleranana henteu janten haram, caina tetep halal, katuangan oge sami tetep halal. Naon margina? Margina bangke sireum memang kalebetkeun kana kategori najis, tapi ieu sireum najis anu teu dihampura dina salat tapi dina cai mah dihampura, dina busah baseuh dihampura, tegesna henteu matak nepakeun najis. Numawi upami aya bangke sireum lebet kana cai saeutik, maka eta cai tetep direken suci asal si caina henteu barobah. Nya upami sautak 2 eutik mah kitu nya ngan saekor 2 ekor nu aya dina gelas tah cai moal matak ngarobah eta mah. Sok we eueut caina piceun sireumna, kade ulah diemam sireumna nya, lamun diemam jeung sireumna mah nya haram. Tapi lamun dieueut caina hungkul teu nanaon. Kumaha upami sireumna teh kaeueut teu kahaja atanapi katuang da teu terang samodel aya sireum dina rongga-rongga bolu, tuluy boluna kurang dituang, teu nanaon eta mah. Sami kawas nuang peuteuy anu aya bilatungan, dituang jeung bilatungna di jero tapi memeh dibuka, urang teu terang pokona mah dituang we eta teh hukumna halal teu nanaon tah kitu teh. Tah sakitunya mudah-mudahan manfaat.